jam aing rek minjem duit aya teu aing minjem meuli panci aing bolong masalah geus can gajian encan acara kayak encan gajian aya teu ada duit minjem 100.000 bilah aya teu stek teh 100.000 azit atuh si aya nu sabaraha patenang aya diberek nya ku aing geura mana ka mana sih ya aya imah aing ieu sia aya engke salaki aing gajian ke ku aing diganti heula gantian tenang bae geus nya aing rek ka diheulan heuh nya mut ka mana sih ya teu ka imah aing naon gede ge si anak bener sih ya naon sih ya aing pinjam duit 100.000 aya teu ih aing aya duit ge jeung meuli panci isukan teu buka panci teu boga aing panci aing bolong nu aing masih kene anyar tuh bener sih ya tangguan di dieu nya mana ge heeh 2 hours later. Ya. Oh, iya mah masih kena bagus pancina. Mana duitna 200.000. Ih, bejakeun aing boga nageung 100.000 jeung meuli panci doang. Geus sajeun lah 100.000 ke. Teu ieu sia daek mah. Geus sajeun. Geus aing teu capek-capek aing lempar ka pasar. Iya tuh. Hai Mut, ka mana sih? Balik aing. Sia ka mana? Iya Mut. Aing kan aya soalnya sama arisan. Aing teh nyekel duit saperek-perek acan, saya boga teh 200.000 we, cuma arisan. Ih aing, para kitus meuli panci ti si Eno. Si Eno mah masih bogaan kan itu duit loba. Geus ge aing kasih Mariano ayeuna. Oke, geus yuk. Heeh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kenalan senol. Nonton TV. Aya naon? Entah yang aya perlu saeutik kumaha ka sia. Tadi ge. Ya, yuk. Sama aing aya mikir main arisan. Acan balik ke Ngajual panci ti si Emo. ih siapa panci bayar di urusan geura pinjem duit 100.000 bayar geus geura kali. Tapi kegantiannya mesti ya. Tetap percaya kan. Ya. Nuhun ya. Coba deh. 100.000 padahal bayar arisan sama engkeus. Woi, Pet, gimana? Antri Mariano? Nah, Ada ya? nah. Ayo nak pinjam duit cuma undangan. Lah, boga duit 100.000 bulan Mariano tadi nang ngintip. Geus ku yang lebih, kayak boga duit diganti. Bener sih nya. Oke, ai simut mah utang ka aing. Simut ya, utang ka sia. Oh, ai kitu kunaon? Cik Mariano tadi manehna menang duit nang ngajual panci teh simut ya. Berarti ya duit muter-muter dong. Ada Pinjem ka sia duitna. geus ge telepon na budakna. Apa minta apa? Halo, Nol, tadi galah guys ya. Bawa simutnya sekalian. 2 hours later. Ayo coba. Budak lah. Aya naon lakukan aing eta aing ka jeung si Emo. Aisyah ngajual panci ka saha? Si Emo. Aisyah menang duit saha? Si Ijem. Aduh, ieu mah teu beres. Duit aing dong diputer-puter bae da tadi. Terus salah aing naon?